mana nya deh aing mah baru usul eta kuningan pamajikan tah nuar cau bagus burit telepon besok kan. Beng, ente di mana? Oh, mampirnya. Iya, saya ke pemajikan titah nuar cau dah. Aing narusu reka kuningan. Wayahan ente ka dia, heh. Oke. Mon Beng, Aing tuh di jalan lah rusuh. aing rusuh. Penting. Rusuh ya ka kuningan aing. Kan kemotor nama manu itu di situ. Aku nulis burit kieu. Wayahna mah dah rusuh ieu. Sing kaburu hujan. Kumaha aya perlu naon? Pemajikan udah mengeluarkan cau Di kebon di iya non di leuweung urang. Oh di kebon. Nyangan bae cau nu kolot mah tuar. Oh, cau nu kolot tuar. Ya Aya bedogna? mengeluarkan cau nu kolot Aya bedog di mana bedog? Nyangan bae di situ. Urang ka itu nya rusuh. Mana kebon? Tapi kebon bapak nama nu ieu. Cau na itu bae meureun euy. Iya, meureun juga makin. Beunang. Cauna. Da iya meureun. Masalah di da iya cauna teh. Kalau teman bapana nu eta. Dah, kendeh lah di dia. Tidak masalah. Beh, balik deui sih, can mangkat. Aing tinggalin. Mana cauna? Iya. Nah, cau kieu di tutuar. Kapan tanggal caulin? Jadi tas satu luar cau nu geus kolot ku aing mah. Nu geus kolot. Nah, cau ngora di tutuar. Ieu mah teh kebon bapak maneh pan di ditu. Di kebun bapak aing. Kapan aing mah dirasa tadi di kebun aing di itu kebun aing mah. Didinya aing ngomong tadi naon? Cau kolot ala pan itu cau nu kolot di bapak maneh lah kebun bapak maneh. Aing mah dirasa teh nuar cau anu geus kolot di kebun aing di itu. Teu bisa. Ieu mah moal hade dikiri-kiri. Teu bisa. Tadi ngomongna dewek si beluguk-beluguk ting. Maksudnya pan ngomongna naon tadi cau kolot ala ini cau kolot mau kemana? Apa itu cau kolot? Hidup tadi.